Numantat Kangjeng Nabi mah pernah ngajak kaki Imron. Imron, aya naon Gusti Rasul? Yuk urang ningali putri kaula Fatimah yuk. Hayu. Berangkatlah Kangjeng Rasul sareng Ki Imron. Ketunggu cak Kangjeng Rasul kaki Imron. Kangjeng Rasul langsung salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cek si Fatimah teh. Ya Rasulullah calik. Ka abah ge, ka abah ka Kangjeng Rasul mah ya Rasulullah bae. Calik. Abah jeung sahabat nu nami Imron. Oh, cek Siti Fatimah tuh piwarang kalebet ka dieu. Gampang ai ka jero mah ngan maneh eta tas mandi kakarak ge make sakieu doang eta keur rapihan heula ai jeung abah onam heuh nya cenah ka jero heula ka jero kamar geus di jero kamar kaluar mana Imronakeun ka jero ai eta rambut encan dijilbaban heuh nya dijilbaban heula rapih kakarak geus rapih. Tah Imron teh ke Imron taal cek Kangjeng Nabi Ki Imron asup Siti Fatimah na geus rapih percis kos di Kendal lamun Mang Pai nyaba ka imah tatangga budak nurangda teh tas mandi susu ditutupan sapotong ka dieu katutupan ka dieu henteu atuh Mang Pai molotot teh kieu cak Mang Pai ieu asa di sorga bae cak cenah ya sial teh Pai anu cak mana teh ulah waka kadinya atuh sing bener heula teu biasa bae buuk rewigan elos kertas mandi sapotong atuh emang geus kitu pagaweana sapira Kendal atuh masyaallah nu mantak Mang Pai mah atuh betah jasa ge di kampung Kendalnya na teu kudu ka Jakarta Mang Pai betah amat di Kendal kan gitu Mang Pai kunaon pe sorga di Kendal majaknya pun bisa sorga gitu wabeuh gitu pe wabeuh ping sadaekna susu sadaekna guntek betah caknya kula nanya deui ka Haji Pendi betah amat di pondok sorga dunia besar sarua bae cakna. Ya Allah ya Rabbi tuturkeun Kangjeng Nabi ngadidik putrina Fatimah abah jeung tamu atuh kalebetkeun ke heula maneh sadang dan heula eta aurat ya Allah ya Rabbi kurapih ngadidik putri masyaallah ieu mah anak magrib can balik diantep endahan mana neangan ai kotok ka mana kotok teh ngampi kotok ai anak teh dipikiran bloon jasa teh tatangga PI blon anak kotok mah diteangan anak mah reuneuh diantep Masya Allah naudzubillah min zalik Gusti Allah nu agung anak balik jam 12 jam 1 sugan ieung kumaha sugan kieu kitu jan teu tuh banyak ngomong sorangan ya Allah ya Rabbi tuturkeun Kangjeng Nabi urang kakarak calik babarengan Fatimah kumaha ayeuna kabarna cek Siti Fatimah ya Rasulullah ai awak mah sehat salaki sehat jeung teu aya naon-naon ngan aya we hiji nu rek dicarioskeun ka Gusti Rasul aya naon abdi ti kamari candahar ti kamari kakarak sapoe kan abah geus 3 poe candahar tuh deuleu abah tah keleh beuteung diganjel ku abah ku batu neng mah kakarak 3 sapoe abah mah geus 3 poe coba mun Mang Pai teu dahar oh abah mah diganjel yeuh kunaon ku apel 3 lagi tuh bareres apel 3 buras 3 ya Allah ya Rabbi ngawuduk deh isuk-isuk bebena can dahar blon tapi
Ya Allah. Kumaha eta? Neng. Hayangna kumaha? Apa nabi teh putih Rasul? Manya putih Rasul kaayaan susah kieu. Pangdoakeun kutuan ya Rasulullah selaku abah kaula pangdoakeun ka Gusti pasti diijabah ku Gusti. Ulah susah-susah ting datang ka hese dahar. Sakitu bae pamenta abdi. Cek Kangjeng Rasul neng mun abah ngadoakeun neng supaya sugih pasti diijabah. Abah ngadoa supaya neng sugih samekah pangsugihna, saarab pangsugihna bisa jasa. Allah deket jasa jeung abah mah. Ngan kieu neng daek didoakeun ku abah sugih, ngan engke di sorgana pangpandeurina asup ka sorga. Dina ka sorgana kanikmatan sorga bakal dikurangan beda jeung awewe-awewe nu sejen. Pilih ku neng sugih di dunia, di sorga moal meunang kanikmatan, pilih. Oh. Ya Rasulullah kajenlah di dunia mah susah ge asal di sorga bae. Tuh. Coba anak urang lamun bebeja kitu tah. Neng, kajen susah di dunia malah asal di sorga. Sorga. Anak geus bah pokona komo ka mang paimet. Geus teu nurut. Tapi ka Kangjeng Rasul sakali deui abah mun ngadoa ka Gusti Allah, babahari abah mah neng supaya sugih tinggal ngangkat leungeun ya Allah ya Rabbi putri abdi nu nami Fatimah nu suamina Ali supaya disugihkeun sa Mekah supaya disugihkeun sa Arab gampang ngan neng di sorga bakalna dikurangan kanikmatanana jeung bakal pandeuri asup ka sorgana kumaha neng ulah bah ya Rasulullah ulah tah lamun neng ulah susah di dunia jeung teuing poe dahar isuk henteu poe dahar isuk henteu engke di akhiratna neng bakal dibere bandera tilu manusia nu bakal dibere bandera istimewa mimpin manusia saha hiji-hijina ya Rasulullah nomor kahiji Siti Asyah garwana atawa pamajikan Firaun nomor kadua Siti Maryam nomor katilu maneh putri abah geus balah kajen susah di dunia asal engke bae di akhirat cek Siti Fatimah ai Siti Asyah nu mantak jekel bandera kumaha Siti Asyah mah pamajikan Firaun sakitu Firaunna hayang disujudan ngaku pangeran tapi pamajikan mah tetep salaki-salaki pamajikan mah Siti Asyah mah tetep nyembahna ka Allah sakitu di istana nu luar biasa Firaun nu galak biasa tetep Siti Asyah mah ka Allah nyembahna istimewa jasa ai eta lamun peuting salakina hayang meureunanan sare bareng cak Siti Fatimah kaistimewaan Gusti Allah kamaha kawasaan Gusti Allah Siti Asyah mah ketika magrib disalametkeun ku Gusti Allah Firaun mun hayang sosonoan jeung Siti Asyah anjingna nu aya di imah dirupakeun Siti Asyah salilana Firaun hees jeung anjing maha kawasa Allah Masya Allah nomor kedua abah nomor kedua Siti Maryam sumuhun kumaha emang waliyatullah boh kaistimewaanna dina Quran dijelaskeun datang ka di bunda-bunda Maria ku Kristen mah kelantaran istimewa jasa kadaharan usim tiis aya di usim panas kadaharan usim panas aya di usim tiis ieulah Siti Maryam nu mantak tingali dina berzanji walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam tis'atu asyurin qamariyah wa ana li zamani ayan jali anhu sadah hadara ummuhu lailatam maulidihi Asyatu wa Maryamu fi niswatin minal haziratil qudusiyah Masya Allah ketika ibu Kangjeng Nabi rek ngalahirkeun Kangjeng Nabi di hadiran ku manusia surga hiji Siti Asyah Asyatu nomor kedua Siti Maryam di samping widadari nu lain nu ngadukunanana Siti Asyah jeung Siti Maryam Masya Allah hadara ummuhu lailata maulidi Asyatu wa Maryamu fi niswatin minal haziratil
qudsiyah wa akhadhal makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam. Iya karim, luar biasa. Mantak Siti Fatimah engke bakal nyekel bendera di akhirat. Hiji Siti Asia bendera la ilaha illallah Musa Rasulullah. Nomor kedua Siti Maryam benderana la ilaha illallah Isa Rasulullah. Nomor katilu Siti Fatimah benderana la ilaha illallah Muhammadur. Ibu-ibu engke di akhirat ulah salah neangan bendera, ulah neangan bendera Golkar engkenya silaka sia kajen kukumaha ulah nuturkeun PI Golkar meleg-melegnya nama ye blon teu budak tuh ngaco bae Golkar mah Golkar bae jeung neangan duit kunaon kos kitu teh si budak. Kitulah Kangjeng Nabi nu mantak jeung Kangjeng Nabi mali walid dunya. Hubungan antara kaula jeung dunia. Kangjeng Nabi mah gunung Uhud hayang jadi emas. Embung Kangjeng Nabi. Jabal Abi Kubais lapor ke Kangjeng Nabi supaya jadi emas, kemudian pakai berjuang teu kudu make emas teh Kangjeng Nabi. Oh, komo ayeuna mah. Urang kajen gogo mah ge teu kudu jaloba mas tono ieu. Antep mas tono mun urang perang geus teu kudu make emas logam mas tono kahareup-hareupkeun katembak geus lah pokok. Hubungan kaula jeung dunia sebab dunia mah percis seperti jelema nu keur berangkat kapanasan kemudian niuhan handapeun tangkal kayu supaya iuh ketika panasna geus reda berangkat teu pernah ngalieur deui ka urut niuhan. Kitulah dunia, Masya Allah karim nuku urang diudag-udag ieu dunia paeh ditinggalkeun. Ibu bapak kudu boga pikiran kuari bapak-bapak ye neangan dunia isuk-isuk berangkat teu salat subuh lohor teu salat asar teu salat maghrib teu salat popohoan neangan dunia. Alhamdulillah dunia aya kajian imah mewah mobil pohara jasa haju paeh urang kan paeh tah si lalaki set dikubur pamajikanna jeuring barang ka imah manyana ngaca idah sabaraha poe kalanya idah sabaraha poe karaye beres katu keluar mah masih carindul keneh bae kabelah dieuna terus menang bae 100 poe nyana lipen dipasang deui shadow LDL mulai geus jana trek aya Haji Pendi Maji ke mana nanya lagi geus lain biasa Maji di ka mana sih Sakaji Pendi saat itu budak kenal deui ilu atuh di ka mana Mang Haji aja dibocek Mang Haji na blon ongko deui dek ngabebonceng jahe blon da budak geus tereh paeh atuh ya Allah ya Rabbi huis geus lain di dieu geus huisan ditanya deui ku Haji Pendi sial jasa ka mana emang dek ka Gembor emang aja ka mana ieu mah dek ka Tangerang atuh ilu bae kula ya tuh dek puun dek ka mana sih atuh dek nuturkeun Mang Haji bae dek ka mana kabelarian atuh setik aduh iya mah 12 aja Pendi jeung PI mah bedana percis nah kesimpulanna namanya na sebulan 2 bulan 3 bulan 5 bulan ayalah jodohna deui kawin deui jeung nu sejen jamara keneh karak boga anak 2 tuh Masya Allah kuari naik mobil Kijang Innova nu anyar teh nang meuli salaki nu maot imah nu agreng teh nang mangnyeunkeun salaki nu maot spring bed nu ngembol teh nang meulikeun salaki
salaki di jero kuburan neangan dunia isuk-isuk jedur datang ke sore jeder geus kabeli ku ari boga dunia katinggalkeun maot pamajikanana naik inopan nang salaki imah agreng seping bed tinggal salakina beneul goblok cakrohna kaluarnya sial ta pamajikan tolol meureun aing di jero kubur disiksa can anggeus kreditan ge sia mah senang-senang tolol eta di Kendal eta belum eta sekedar gambaran sing hade urang dunia mah teangan bae teangan ulah datang ka ngarugikeun diri urang mah perlu dahar ibadah kudu dahar besi kahujanan kudu boga tempat sok teangan niat najang ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala titahan anak ngaji titahan pemajikan ngaji sing hade ngaji na ulah ka ucing garong lamun ngaji ka ucing garong engke didinya jadi emeng garong teangan kiaina nu bener nu lurus maka rentulah kuari berbagai pondok pesantren alhamdulillahirabbil alamin di Putat aya di Tereup aya di Kendal ge geus lain hiji pondok pesantren termasuk di dieu titipkeun anak ibu supaya ibu ninggalkeun anak peureum tinggalkeun incu ibu maksudna dititipkeun keuna bisaeun maca Quran indah jasa lamun ibu maut asup ka jero kubur anak di luhur kuburan maca Quran cak ibu tiis amat saha ieu nu maca Quran barang ditempo oh ja anak nu dititipkeun di pondok teh ieu saha tiis amat karasa incu horenganan bapak geus asup ka jero kuburan anakna tahajud tengah peuting saha ieu tiis amat ngadoakeun hudangnyana oreng anak keur tahajud aju bapana aya kadinya berupa pocong grebeg hudang sial da bapak ku ngarupa pocong deui ulah moal nyana ge tiis karasana nikmat coba lamun ibu bapak boga anak boga incu teh di pondok pesantrenkeun ibu na maot bapak maot nyana na main gapleh bae cak ibu panas amat sia tarang benterang-benterang ieu naon ieu barang di deuleu si Edi anak ai keur kieu bae nyampe Haji Sulaiman nyampe ka mana ieu Haji Sulaiman teh sok nyampe-nyampe bae mah nyampe ka mana sial teh Haji Sulaiman orang hirup keneh nya eta sugan kula geus 40 gitu alhamdulillahirabbil alamin kula mere wawasan kaharep lah dunia mah terus baik urang di teangan masalah ai urang maja butuh ieu asal niatna jang ibadah kadituna ibu manggeus karolot dididik baheula ku Ustad Ajum ku Haji Rasta ku kokolot di dieu ngaji ka mana ka Picung ka Cilongok dan lain sebagainya jaca kula mah ibu mah jeung bapak geus karolot jamal kebel deui mah maksudna pararae nyampe kos dumal paeh bae ye terus ka mana deui gitu ya Allah dibere parawan ngajeng geus mah bisa enta mah kos kitu mah tapi ibu mah aya tauhidan di jero hatena wudu geus rapi salat geus rapi tinggal papasrahan we ka Allah Gusti ja abdi mah salat bisana sakieu wudu sakieu salat sakieu tapi pan abdi ibadah ka Gusti sabisa abdi mah nya datang ka teu ditarima pasti ditarima tapi ieu anak ibu nu kuari sing hade titah ngaji kieu bae ceng ngaji atuh heueuh mak sia ngajar tuh lari ngaji keheula mak ngahape cak mana emang aya naon dirinya ieu mah ya setik ya dia coba deula bareng deui jeung mana sial ieu penyakit HP ieu kuari ya Allah ya Rabbi HP
Aduh, pahara jasa. Emang aya naon cek mana tah? Mah tuh balap mobil tuh mah tuh. So. Di heeh. Oh, mah tuh balap mobil. Coba neangan lain deh. Ya aya mata, main bola ieu mah mata. Kotrek. Ji, emang araya kabeh araya. Tuh di dia. Namun aya Quran ya aya di dia mah. Mana? Tuh bener aya Quran. Tek. Ji heueuh. Mata kula mah mun maca Quran tilong make Quran ieu bae. Heueuh eta si ayaan kabeh aya. Barang dipencet kabeh. Eta naon? Susu ieu mah. Sial PI telah mencet PI. Blon teh PI. Ya pajakit apa deh kumaha coba. Sehingga ada ibu, sehingga ada bapak lain lalagaan ieu mah baheula mangan sakala radio jeung TV sakikituna bae kuari dibabawa. Bakal kumaha nasib anak ibu jeung incu ibu lamun teu dititipkeun di pondok pesantren. Masyaallah karim. Beuki kaharep lain beuki bagus. Syarrun minhu. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah saantero di Indonesia, khususna di Pulau Jawa, khususna pisan di Banten. Alhamdulillah jelema kajen tinggi singgungan kumaha bae ge tetep bae. Banten mah alhamdulillah pondok pesantren Pandeglang, Serang, Rangkas, Betung. Woi, Bitung emang. Terus Tangerangna alhamdulillah masih kene peduli jelema malasantren tur anak-anakna di pasantren-pasantrenkeun. Hasil mondok pesantren bisa ibadah ka Gusti Allah nu urang bakal balik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mun geus muncilak mata hate hayanglah di imah boga tempat jang salat. Ieu mah ulah diganggu ya, kunaon paranti salat lantaran aya ilmuan. Saya neuk arulin mah beladinya ieu mah paranti emak hebat berarti eta. Ieu mah paranti abah ya salat. Iya. Ai itu kamar naon, Mbak? Itu mah paranti emak sia. Khusus jeung abah duaan. Geus bisa urang di imah boga tempat salat khusus, jang paranti berjamaah boga mushola urang. Ngeunaheun kan dulur yeuh urang berjamaah lantaran nilaina berjamaah geus hese nyaritakeunana jeung geus nyaraho minimal 27. Paranti Jumat urang hayang boga masjid. Masjid urang kadeleuna kuari ieu geus mun cara jelema Haji Pendi. Geus kolot maksudna. Geus teu ngeunah dipandang ieu masjid ieu. Kumaha sih Haji Pendi sanajan make jas atuh kolot mah kolot bae. Atau tetep bae di jasan kolot bae tetep bae. Moal bisa kajen ngaca gulak-gilak mah kolot. Tetep kolot bae. Sanajan nya boga besi atawa boga Bogor teh naon karang-karangna Cimande. Deuh, teu kudu ngalawan make Cimande. Balap lompat. 100 meter menang 50. Terus Haji lompat 70 bae. Kolot. Atuh ulah sangora bae emang kumaha gitu. Ieu kolot itu kolot bae. Nyana misalna dikawinkeun ieu jeung rang dangora. Naik nyana. Ngan sanaek-naekna doang. Cak awe ieu kunaon cicing Mbak? Aduh. Sakalina dipaksakeun golepak teu hudang deui. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Atuh geus kolot kieu mah kumaha gitu. Yeuh. Oh, Mang PI bangsa Haji Pendi geus kajen teuing ngomong sacayut. 2 cayut kolot mah kolot bae tetep. Ieu masjid potongan Haji Pendi. Ieu geus teu ngeunaheun ieu kadeleuna ieu. Kajen teuing di jasan ge ieu masjid misalna dicet deui atuh tetep bae Haji Pendi bae. Tanu mantak jang urang Kendal geus ilmu geus aya ibadahna tetep ka Gusti Allah isuk pageto barak bakal balik ka Gusti Allah ibu bapak kabeh bakal baralik aya kenang-kenangan almarhum kokolot urang nu dipimpin ku Ustaz Ajung berikut Haji Rastajung sajabana nyana geus menikmati hasil bangunanana
di jero kuburan cukup ku jariah-jariah masjid beget tarariis di jero kubur ngeunaheun batur mah geus boga tinggal bapak jeung ibu iraha dek nempelkeun maka kula sok ngomong bae ka Haji Swinta ka Haji Kodri jeung ka ahli-ahli di dieu bae ka Haji Leong ieu masjid urang bangun kula mangan saukur jadi kokoprak doang ngahayu-hayu nungtun supaya urang dieu engke di akhiratna bisa narai kapal engke ka sorga nu hiber-hiber anu lempang-lempang nu lumpat-lumpat nu tenang-tenang anu teu kabagian mah tetep naik kapal ieu lamun kapal ieu dipuatan ku urang Kendal moal mahi kadesak-desak kitu mang PI ge di ditu hayang asup ka dieu PI sama di ditu aing di ditu teu kabagian cak cenah milu di dieu bae di dieu ge eueuh tempat balik deui ka ditu di ditu teu kabagian di dieu teu kabagian ngagujubar ka neraka aduh tapi tah nu mantak ieu ngan Mang PI wau jeung kula begitu Mang PI ngagujubar kana we itu sa kiainya tulung ya ke rada kedengan heula pe aduh cek eta ulah kitu kiai engke heula tenang pe ye ngarokok heula sakedeung aduh tetap ditulungan bae ngajipkeun karunya angkat gitu asal kasih si bela nah iya masjid rencana ya bulan-bulan kaharep urang musyawarah ahli Kendal iya bakal nadek dibangun 7 tingkat nah itu ngira-ngira 7 tingkat teh jang naonan luhurna mall tingkat kedua restoran tingkat anu katilu ti luhur ya kahandap gitu kan baranti biliar nyadiakeun lurah Majen lurah bangsa Haji Sulaiman maksudna nyana biliarna kena di masjid aya teh isinin mah nah ieu mah maksudna teh ieu wakabehan informasi insyaallah kula ge bari keur ngimpleng iraha musyawarahna iraha dibangunna tanah nangis alhamdulillah aya Mang Haji Suwinta kula geus alhamdulillah neangan taneuh mimitina mah ka onom ka ditu di onom murah jasa 50.000 sahektar ge kabeuli ku kula harita ngan adik kula cek Haji muh ulah cenah ka Haji kunaon eta mah kunti anak malulu tadi adik kula ngaulah-ulah ulah lah cenah itu kunti anak malulu lah cenah padahal melega jasa akhirnya belas meuli di dieu alhamdulillah aya pondok pasantren belah ditu tinggal ieu rek ngabangun masjidna diserahkeun ka ahli-ahli di dieu ka lurah di dieu alhamdulillah lurahna ge teger kemudian Haji Suwinta kemudian atuh Haji Sulaiman bangsa nu karitu bae teh titah dihareup asal mogok paehan nyana lalagaan teh kalau tetep ahli di dieu Haji Suwinta iyat kabehan urang babarengan ieu rapihan supaya mudah kembali supaya enak dipandang kadeleuna sebab naon rurah almarhum rurah sakara udah kumpul kula inget bae ta kapanggih dinya keur ngabangun ieu nyana bungaheun jasa ajeunna salat ka dieu terus ngobrol jeung kula Bu bungah jasa cek almarhum rurah kumpul kula geus kolot di dieu cenah aya anak kiai Bu kula bungah ngomong teh nyana di dieu ke salat tas salat ngomong deui kula pamit teu lila eueuh umur masyaallah tapi nyana geus pohara ngadoakeun jasa geus aya kabungah pohara jasa ini sakali deui ahli-ahli Kendal pemberitahuan insyaallah engke kula bakal ka dieu musyawarah iraha waktuna jeung gambar-gambarna kos kumaha jeung gedena sakumaha jang kenang-kenangan ahli Kendal jaga di akhirat supaya urang aya dina kasalemetan aya dina ridho Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nomor kahiji, ulah salah nitipkeun anak supaya ulah jadi ucing garong lantaran hasil sakarola mah horeng jadi ucing garong. Wayahna pasantren kendek sakola teu nanaon lempengkeun niatna bari didik supaya bisaeun maca Al-Qur'an ngahartikeun Al-Qur'an. Nomor kaduana kablah ditunat tuturkeunlah Kangjeng Nabi anu teu pati cinta dunia hanya sekedar jang bekal ibadah. Nomor katiluna ieu masjid ku urang bakal dibangun. Urang ngadoa ka Gusti Allah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ya Allah ilman wa yaqinan wa zidna ya Allah ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.